Tah, koin sia. Tah. Iya, koin. Oh. Mana deui lah musuhna. Iya, boleh. Oh. Aing. Iya, iya. Jelas ya, malah nyangsang di mata pangkalan. Ulah gitu. Geus si eta. Si. Kunaha mana abud? Ayo kabar yuk. Teh. Nah, si abud. Ondang urang yuk. Sok, dah. Brum. Dah, geus aya tah. Siap. Geus aya. Geus. Main. Ayo main. Ade heuh. Musuhna tembak kan. Oh. Ah, gabung. Tang, bantuan yuk. Salah. Bantuan. Bom ah. Kabur. Oh. Mana deui ieu ka mana? Ira, yuk roti Mana yuk? Tak yuk. Oh. Mana yuk? Tengi. Ya atuh. Da eta mah roti nu baheula. Geus main eta main. Eta musuh yuk. Eta dihareup. Oh, tembak tah. Bantuan. Tak yuk. Oh, tah. Tembak pun. Geus. Tukang awas tukang. Bud. Yuk. Bom, euy. Tenaon nih aranteng atuh. Jambar, mabat. Buruan, mabar. Naon? Terleuing. Nuwun. Nyembut lah. Ini di mana tuan? Tulungan lah. Eueuh. Yuk, mana yuk? Eueuh, urang komo urang. Eueuh. Tadi ge urang ngada roti basi tah anu eta. Roti basi dihakan karere pisan anu lah. Bisa hayang tah. Nya nanya. Buru eta bud. Geus yuk. Ewon, di mana menuju di mana? Naon naik? Naik naon? Aku ieu mah jelema. Ku angger ngariung teh lainna ngobrol, ada main HP mabar we jeung mabar. Ini motor sama deui, helm halangan wae nih. Bud, motor bud. Pisan. Agok ah. Apa? Tukang ya tukang. Kebeneran hang aya di dinya naon cuak sila koe tuh ngiluan mabar Eta bom bud. Tembak. Terus tukang paingan maneh mah euy teu meunang main HP teu meunang mabar HP na ge jadul soranna ge kitu pasti HP jadulnya hang urang terus sebenarnya mah naon urang ge ngagadekeun HP lah sabaraha we lah sok kumaha maneh kela sakieu cukup teu wis cukup ya euy di dieu mana HP na deukeun atuh sok teh ieu da tadi passwordnya urang ini teh lah nuhun pucuk dicinta cereuh bulan pun tiba ka mana won ini teh lah urang mabar ngiluan euy mabar euy Pae. Geus ieu. Asup sok. geus ngilu diondang yuk Oh, buru atuh pohang sana.
Coba ingetan deui Ewon. Cik chat hela. Ewon. Jadi kan nolongin aku. Pokoknya ketemu di tempat biasa. Abuskeun. Nah, hok asup. Kela. Ya anu. We anu salah pesa ya. Sakit aja lu. Wih, itu si Pang, kenalan kemana? Hah? Kunaon? Iya ya wae di Tesa si Ewon main belakang deui. Aduh. Sok keluar kan we Kang. Ceurik Kang. Heeh, poho deui nadana. Terus Hang, kieu lah ayeuna mah masalah Tesa heuh. Geus teu kudu dicicirikan deui, ayeuna mah urang boga ide. Pokona di dinya kieu. Ide naon? Geus mungkin urang ka ditu heuh. Kieu we pokona mah di Yo, saya naon yo? lain untung maneh kasusul ku urang. Naon gitu? Tadi aya we atuh si Tesa ayeuna. Tesa? Heeh. Baruman heula gandeng. Anu HP di Sipohang? Heeh. Wah, HP na di Sipohang euy. Heuh tadi teh aya we atuh si Tesa. Kumaha? Tah, snacek si Tesa teh janjian anu di tempat biasa Heeh. teu jadi. Ah, terus kumaha tuh urang geus gaya kieu euy. Tah jadi nama di tempat ieu cenah di kebon Mang Dadang. Ah, nu balik Tesa teh mah nya kebon Mang Atuh Dadang. urang teh apa? Da eta mah perasaan kandang domba. Nang domba. Heueuh kebon Mang Dadang mah. Nya teuing atuh urang teh apa? Baiklah demi Tesa euy. Heuh. Kan euy eta kumaha HP di Sipohangnya era urang euy panggil Tesa. Nya teu naon atuh kumbae, da Heuh, bae. pengorbanan atuh Heuh demi lah. Tesa heuh. Heuh. Pengorbanan. Berarti urang ayeuna ka kebon Mang Dadang. heeh. Tungguan di dinya di kebon Mang Nah, Dadang. ya kebon Mang Dadang si Tesa teh. Nya meureun romantisana di dinya. Emangnya rek diseruakeun beungeut aing jeung domba. Nya teu naon atuh da emang sarua. Geus soalnya mah. Geus. Urang ini teh lah tuh. Eta omat kade barudak ye diredam nya. Oh, kalau Urang rek kiku keula tapi oma Naon? tong poho. Ah nyantai eta mah. Tadi kan si Pohang cepet gocap. Hah? Bagian orangnya. Sip lah. Urang ini teh lah. Siap, ari kitu carana. Omat. Oh, yuk. Balik ke si Poha. Santai, ha. Pokoknya mau pulang deh. Ah, pokoknya mah geus aman maneh. Aduh benar, asli Bener, Aslina? ayeuna mah heueuh. Asli. Ayeuna mah maneh tinggal salin ka ieu mah nu gas siap, bener. Ah, Wah, elek geus ewon. mantap. Cek mana? Ayo. Si Tesa teh bener teh nya. Janjian di kebon Mang Dadang, perasaan kandang domba. Si Uyo teh heureuy gitu. Tapi baelah demi Tesa urang lah ieu mah. Urang geus ngagadekeun HP. Kagok pengorbanan ieu mah Tesa. Ibu, punten ngiri apa ibu? Enggak. Manya sih si Tesa ngajak janjian di dia. Aya embe di kandang domba disarwakeun urang jeung domba gitu. Gelis-gelis cicingna hayang minum bae. Kumaha itu? Baiklah,
Suganyaan irah deui panggil jeung Tessa tuh. Ngobrol heula teh mau curhat kambenya, Be. Be. Kebenaran lah baturan heula nya keur nungguan bidadari ieu teh. Heuh. Aduh, aneh da Be lah. Doakeun nya Be, yeuh. Si Ewon arek panggihan jeung Tessa. Be, ayeuna mah teh saha tuh? Be. Babi dinamian si Enjoy nya. Enjoy. Si Mbak teh si Enjoy enak malah. Enjoy aduh. Jigana semok kieu Mbak teh euy. Bud. Baik. Hai urang ka Sewon. Tinggal di sekolah teh. Heuh, tinggalan domba. Coba. Ganti baju. Oh iya dong. Anyar. Asli anyar ya? Halus halus. Halus ya. Alus pisan ye. Hayang. Aya. Uli. Muli. Ben atuh. Bud. Hayang, Bud. Mananya Aewon ih ditunggu-tunggu teu datang. Telat ini mah. Tes. Tessa. Nah hanya tadi teh da janjian aja Ewon, nah pohang datang. Ya justru eta si Ewon luaran abi ka dieu. Amaknya, da geus janjian di dieu tadi di tempat nu sarua gitu. Si Ewon teh di dangu. Si Ewon mah teu bener. Geus lah, bedek bantuan kan? Oh, siap. Hayu atuh. Siap. Karena di ditu si Ewon. Be lila euy Ratu Medusa teh yeuh ka mana si Tessa teh nya? Sabar, ieu ge keur nungguan. Bud. Naon? Tapi asa watir euy. Si Ewon. Wah, eta anu pae mantep kan. Lain kitu euy, urang asa dosa ieu carana euy. Ieu malah ngobrol jeung dom kita ieu. Bener teu? Resep urang ningali da. Parah maneh Bud. Dan dia mending kumaha ieu? Diantepkeun wae atuh beja. Nah, euy kumaha di dinya we urang mah. Sadosa euy elong diantepkeun mah euy. Jadi kumaha tuh? Oke sangka batur ugat deui si Ewon. Bener teu digeledog cenah. Geus bejaan lah. Bejan we. Heeh. Geus hayu. Bener ya Bener bejaan. bejaan we watir euy. Bae lah. Ayo. Oi. Naon euy? Tah, itu won sebenarnya mah Tega euy maneh ka urang euy, parah lah ka baturan teh kitu euy. udah lain kitu urang teh tadi nama moal kitu won. Kumaha deui kan apal sorangan anu ngagadekeun HP maneh teh ka saha eta teh. Heeh, salah urang oge sih digadekeun. Berarti ayeuna nu panggih jeung si Tessa teh si Pohang atuh. Heeh. Oh, nah seta euy. Tapi baik eta. Ayeuna mah maneh ku urang ditraktir lah ya. Pan urang geus ngagadekeun HP, Heeh. duit ya di Cipohang, air sampai gocap. Heeh. Saya tong diajakan lah bae antuk sana jeung si Tessa we nya. Heeh. Adek, baso. 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 Go, lah yuk. Oh. Kumaha wareg? Wareg dong. Barat selingeuna heuh. Baso. Lain eta euy. Si Pohang jeung si Tessa ka urang tega euy. Aduh, kumaha nya urang geus rapi kieu. Wah. Sa. Teuing ah, Sa. bener. Salah paham, aduh. Salah paham, Sa. Tuh, kumaha euy. Waduh. Si Pohang. Oh.